Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana mugi-mugi hidup dina dinten ayeuna sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hidup sadayana dina dinten ayeuna urang lebet deui diajar deui pangajaran bahasa Sunda sareng ibu insyaallah. Kanggo dinten ayeuna urang bakal nge-review deui, ngulangi deui ngabahas pangajaran bahasa Sunda ti kawitan mimiti diajar nepi ka materi anu terakhir didugikeun. Materi atanapi pangajaran anu kahiji hideup parantos diajar ngeunaan pupujian. Pupujian teh nyaeta kecap puji nu hartina karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Biasana pupujian ditepikeun ku cara dinadomkeun atanapi dikawihkeun. Teras jejer atanapi tema atanapi pupujian tiasa ngeunaan opat jejer nyaeta nu kahiji aya muji ka Gusti Allah, nu kadua doa jeung tobat, nu katilu sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu kaopat ngeunaan pepeling. Pupujian oge ngabogaan mangpaat nyaeta pikeun ngomunikasikeun pangajaran keagamaan. Anu asalna pupujian teh ti sastra Arab mangrupa syair. Anu kadua dina pangajaran kahiji urang sadayana parantos diajar ngeunaan kecap keagamaan atanapi kata keagamaan. Kecap keagamaan nyaeta kecap anu patalina anu aya hubunganana jeung istilah keagamaan. Kecap keagamaan kabagi aya 3. Anu kahiji aya kecap ibadah, contona puasa, salat, adzan, wudu, tayamum jeung sajabana. Anu kadua aya tempat jeung alat ibadah, contona masjid, masigit, sami we ya masjid sareng masigit, teras paimbaran, madrasah, alat ibadah mokena, sajadah, acu koko jeung sajabana. Teras aya kalungguhan di masyarakat. Contona ustad, muadzin, imam jeung sajabana. Anu saterasna urang diajar ngeunaan kecap rundayan. Kecap rundayan teh nyaeta kecap asal anu katambahan ku rarangken. Hideup nembe diajar ngeunaan rarangken hareup. Aya rarangken hareup di, rarangken hareup ka, sareng rarangken hareup ti. Contoh rarangken hareup di nyaeta dicabut. Kecap asalna cabut katambahan di janten dicabut. Teras contoh upami rarangken hareup ka nyaeta kapanggih. Kecap asalna panggih katambahan ku rarangken di janten dipanggih. Teras rarangken hareup ti contona ti tajong. Kecap asalna tajong katambahan ku ti janten ti tajong. Tah eta ngeunaan kecap rundayan rarangken hareup di ka sareng ti. Anu kaopat dina pangajaran kahiji urang tos diajar ngeunaan kecap saharti atanapi kecap sinonim. Hartina kecap sinonim teh atanapi kecap saharti teh nyaeta kecap anu ngagaduhan wangun beda tapi mibanda ngagaduhan harti anu sarua. Contona aya kecap campoleh. Campoleh teh saharti jeung gagabah. Teras kecap kaduhung anu saharti jeung
kecap hanjakal. Teras aya kecap anteng anu sahartina jeung kecap jongjon. Kecap dipundut saharti jeung dipenta. Kecap pepeling saharti jeung papatah atanapi panggeuing. Tah eta kecap saharti atanapi kecap sinonim. Janten dina basa Sunda ieu urang parantos diajar opat pangajaran, nyaeta aya pupujian, aya istilah keagamaan, aya kecap rundayan, sareng kecap saharti. Mugi-mugi hidup tiasa maham, tiasa paham, tiasa ngartos kana pangajaran anu kamari parantos didugikeun. Saterasna ieu oge kanggo kisi-kisi PTS anu sakedap deui bade dilaksanakeun ku sakola urang sadayana. Mugi-mugi tiasa katampi. Hapunten upami aya anu kirang jelas mangga ditaroskeun langsung ka Ibu. Kitu heula dina pangajaran dinten ayeuna teu kaeng hilap diajar di bumi